alhamdulillah ampun di orang. Oh gitu. Iya, Pak. Iya. Bisa juga kan. Ini ada yang di luar kalang. Di sana juga ada makam-makam. Sama kalau dari TV kita ketemu semua. Satu dua. Madep sini satu dua. Satu dua kali satu dua. Bisa Apa deh, mau foto deh? Oh ya, nggak apa-apa jangan malu. Mau nggak? Bisa ketemu sama saya. Jauh saya tinggal di sini aja 9 juta kalau naik pesawat. Dari Papua, Indonesia Timur. Yo, assalamualaikum. Jadi atau ditanya. Kayak kirimkan apa tuh? Kayak dikirim ke kandangnya. Tanya nak kerja. Alhamdulillah. Ya, nanti kapan jadi? Yap. Bah, hari nu ieu mah alim di saungan, kunaon lah. Ieu mah saungan itu mah henteu. Tuh hoyongan di Oh, pasti aya wae. Hoyongna kita. Aya wae. Kami ngetang reh-rehanana itu mana, Bah? Di Cirebon. Cirebon. Kami berarti juga bikin sami. Subhanallah. Upami bojona mah terus nanti peminjahan. Anu mana bojona anu itu? Mohon. Janten nu aya upami nu ieu makom anu ieu na saya teh. Makom Abdullah Iman Bratakusuma. Bratakusuma Cirebon. Cirebon. Anu itu Cuma istrina Siti Sondari Siti Sondari di Pamijahan. Pamijahan. Mohon upami nu ieu nu duana Bah? Lima putrana. Putrana Abdul Aziz. Abdul Aziz nu mana? Iya sana. Janten ieu dua berarti putrananya. Atanapi Hiji ya Hiji. duka saha hiji deui. upami anu dihandapna itu Bah makom heubeul oge itu. Mohon sami sa eta nu palia. Anu Itu kan hareubeul. kai mah patihna kan cekat. Oh. Makanya dari tadi Abi pasti ningali cuma pasti janten iya kela oh sendal Abdi. Caka diraksa. Anu mana Bah nu ieu? Pamenu ieu? Nu ieu ge aya 3 ya dihandap. Nu ieu. Dari makom ini salah satunya patihnya ya. Mungkin kesonanya juga masih banyak makom-makom, cuman tidak kebuka. Subhanallah.
Kebetulan dikasih anugerah hujan ya. Coba melipir ke sini. Ini pohonnya tumbang kebetulan guys. Ayo urugna irahat tangka, Pak. Dinten Sabtu. 2 tangka juga namanya. Potong. Bener. Ayo tuh sarang ayo. Mangga. Mang Evan nang mobil. Waduh. Terus pang payuna si Akang eta. Tema yang naik. Yang lawan kemana? Aden. Itu marah.